Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, nami abdi Bima Pastikan Nur Hidayat. Nami abdi Allah Serena Hadiono. Nami abdi Rosita Sari. Nami abdi Nur Haliza. Nami abdi Gevira. Nami abdi Irsya Aurelia. Ayeuna abdi jeung babaturan abdi hayang ngadamel kadaran Sunda nyaeta tahu gejrot. Bahan utama: tahu Sumedang, kecap amis, asam jawa, gula berem, cai 200 ml. Bawang berem, bawang bodas, cabai rawit jeung uyah. Parabot anu diperlukan nyaeta cobek, panci, peso, sendok, centong, jeung talenan. Kumaha cara ngadamel? Hiji, tahu potong ukuran nu leuwih leutik, tuluy sisihkan. 2. Jieun kuah tahu gejrot, panaskeun cai dina panci, tuang kecap bango, tuluy gula berem, jeung cai asam jawa. Masak nepi ka cai ngagolak. Tilu, teundeun bawang berem, bawang bodas, cabai rawit, jeung uyah dina mortir. Ulak nepi ka kasar, jeung siram jeung minyak panas. Nu kaopat, teundeun tahu dina mortir jeung gaul oge jeung bahan sejen. Nu kalima, sajikeun pindahkeun tahu bumbu kana piring. Siram jeung saos anu geus dijieun. Nah ya friend, udah jadi kadarahanna. Yes. Tahu gejrot cenah. Cenah mah ieu tahu gejrot. Tahu gejrot unggul. Perkenalkan, nama abdi Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Taruh, gua mau ganti ini dulu.